Kukituna ka para sepuh parajengan sim kuring mah teu neda dukungan di pilgub teu neda. Naon sababna? Sabab kuring ka kiai mun menta dukungan menta dipangkampanyekeun kuring ngarendahkeun kiai. Cukup si ohang nu kampanye, cukup sule dipangkampanyekeun. Naon sababna? Kuring mah ukur menta doa ieu Jawa Barat sing jadi provinsi nu apanjang apunjul, jauh tinu balayu parak kana rejeki berkah salamet kahirupanana, gunungna kaurus sagarana katata rakyatna kabina eta tugas keulamaan. Kira-kira kuring mantak mawaman slahat kamu masyarakat Jawa Barat doakeun sing kapil. Kira-kira mawa mantak mudorot teu kudu sabab naon jeung naon mimpin ai kuring mawa karuksakan. Lain kurmana manfaat kunaon Kang Dedi gaduh keyakinan eta apa kuring unggal poe aya Rois Suriah NU Provinsi Jawa Barat nuju janten ketua MUI Purwakarta kuring manepangan Pak Kiai upami bade menten kanu kaislaman kuring tong menten iketna tong menten pangsikna tong menten ucapanana geura penten eta pulpen kuring nyusun anggaranana. Lamun anggaran ieu APBD berpihak kanu 8 asnaf ngabebaskeun budak yatim, ngurus jalma miskin, ngajamin kesehatan, ngajamin daharna rakyat, ngajamin jalanna supaya aralus, ngajamin air bersihna, ngajamin imahna, ngajamin katangtreman ibadahna. Tah tidinya menten kaislaman. Ulangan menten APBD sabaraha gede duit dibikeun, ulah atuh teu kenging. Da lain kitu parentah Allah. Tidi naon sababna? Kuring teh ngahindarkeun politisasi agama. Politisasi agama kumaha? Jatah jengen rakyat miskin, jatah jengen nyeun jalan, jatah jengen rumah sakit, jatah jengen budak sakola, jatah jengen itu jengen ieu diletikeun digedekeun kasolehan diri asapang Islamna ai rakyat ngantri Bang Emo. Sanajan pamimpinna unggal tahun umroh tiap tahun cek kuring eueuh maknana lamun rakyat ngajuru orokna ditahan di rumah sakit pan era aduh hapunten eta ceuiro budakna ditahan rumah sakit Pak Gubernurna nuju umroh mantahna duit umroh teh bikeun keur pembebasan rumah sakit kan ieu kabobodo tejo kasamaran mantap kuring nyarita di alun-alun Manun Jaya pamimpin santri pan sok dibawa santri teh geus pemilu meni rame santri geus dihitung pan jumlah teh pasantren ieu 40.000 engke aya alumni na dikali 10